ini timah jam sabaraha. Isuk kurang mah muru isuk we. Heeh, Da mudah-mudahan atuh sore mah hujan. mudah-mudahan itu hate ayahnya. Alah urang mah teu mawa dahareun atuh kumaha mana neneng mana Sarua mawa. urang oge poho. Nya luga glegog era mun sakeun neneng. Bae lah mentang pura da. Nanti geus di kamu oge Ya urang teh boe heuh. geus alhamdulillah keun Pasti pasti mawa dahareun cik-cik ke acan teh jeung budak sate ieu. bae berewe engke duitna. Heuh, Si emak mah heuh atuh lah. tah kitu urang Da rusuh ieu urang teh atuh neneng. Oh, bae atuh lah. Lain tah kitu urang teh aku baca sia wae. Heuh nya erak batu leuh pas wae Era teh. oka gue. Heuh, Lu meni ka ukuran masalah pisan. sepele heuh digegedekeun wae Maneh heuh. atuh da sok nyieun gara-gara wae. Makanya ini teh lebaran atuh neneng heuh. Nyaho kudu silih hampura. Heuh erak batu. Hareupeun si emak tuh urang mentang hampura. Heuh, ibu lah. Kade maneh ulah nyieun gara-gara wae. Heuh moal aing mah majeur. Ulah mancing-mancing di Heuh pasaun. ngan bingung euy kumaha dahareun atuh. Kepeulan we ke duit tek 50.000 rek 100.000. Udah urang mah can gajihan nih maneh. Terus maneh kata ka dieu teh loba lego hungkul. Heuh bae lah maneh mah mere teh duit, urang mah ke duit. Urang mah eta hungkul Nah, we. urang we ngaran urang ulah maneh hungkul. Mana meni sok ieu wae ka urang teh hitungan pisan. Masing-masing we mere mah. Masing-masing sia mah ah. Nya atuh. Ulah yang nanti lah minjem ngaran. Nebe ngaran duit urang. Bae atuh maneh maneh mah kege ku aing gentian atuh Duit sorangan we. naneng. Kan kamari bisa Kagak ngentian. dibere deui mah sia teh ku salaki aing maneh. Oke. Kayak atuh ti si Edi lamun maneh meunang. Heuh, urang silih ieu kitu jeung maneh. Oke gantiannya Omar. Heuh, Urang udah teh ieu. sarua-rua keneh teh salaki urang-urang ieu maneh. Heeh, Omar ke bagi dua. Heuh, Maneh rek mere sabaraha? mere we 150 mah, maneh 150. Urang Sarwakeun. mawa nagingan 200. Maneh 50 bae tuh urang 150. Mah, Da bulu. aing anu kolot mah teh 50 ngora, teh aing burukeun ah. Saruakeun merena atuh. Ulah burukeun. Mana gini mah? Ayo tuh. Oh, ayo. Assalamualaikum, Ma. Damang, Ma. Aduh, Ma. Mandamang mah. Alhamdulillah sehat. Duh, sehat mah alhamdulillah mak kumaha sehat. Sehat. Hampura mah teh mau nanaon mah. Mah aturin. Tar si ieu tah doh. Hilap mah nu teh bakat kurusuh. Tak itu alakur jadi. Nya mah aya nama rek eta we nya nenengnya. Atuh nyamannya abinya bisi ngadieukeun alakur mah. aya namanya. Hampura mah teh mau nanaon mah ka dieu teh da rusuh mah. Rusuh Tas mah ieu teh rusuh sia. wae atuh da. Siang Ewa euy pasti kadeuna. ewa mah. Nya moal mah ge Ieu mah wae sih mah. Isu keneh atuh mah ka dieu oge jadi we teh barang bawa dahareun-dahareun asa. Salaman ija. Tak itu. Mana kudu bener sih ya. Ada awas ya Allah. Macem-macem awas we. Namanya. Nya. Cing sehat namanya. Amin. Nah. Amin. Itu tuh jawab. Wah, tuh setelah inung urang jijina, mana mah ada kulkanya ah, setelah neneng. Atuh neneng da erak batu tuh. Anu teh, Sok bikeun eta duit. geus atuh da di mana heula urang teh mah rupi. Ayo mending urang di urang dulu ya. Meni, Was ge gantian sama si Adi mere duakeun. nya heueuh atuh meni ih meni kasieunan pisan. Meni kumaha berarti teh. Udah rusuh tuh da ih, si neneng mah ayo urang ka si Oh, emak. dompet dia teh dikepulkeun we tinggal kana keresek duit mah oge. Bae tuh yang penting mah mana mere duit. Ewe urang mah tenang ke kurang gantian. Dijikeun jeung dodol bae. Bae lah di mana. Ma ieu teh nya hampura we da cenah naon mah. Nyun. Kamu jajan-jajan wae mah nyamannya. Amin. Tiduaan eta teh mah. Nya nuhun. Ma abi uyuh nyamannya tas yang teuing mah. Assalamualaikum mak. Amin. Doakeun nya mah cing sehat abi nya mah. Mah cing sehat mah. Assalamualaikum. Aku tuh satu tuh. Ampun. Tak itu boga menantu teh atau alakur. Ujara boga cai. Alakur meresep. Di mana ya?